Para mitra sadaya mangga mangjaya bade neraskeun hanca dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng para mitra karangan Kileuksa ayeuna teh nincak bagian ka-21. Atuh kasugri kaum dangu mangjaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mangjaya Official tiasa nyugemakeun. Ngaraos binga para mitra sadaya atuh Mangjaya teh kumargi ayeuna seueur tukang dongeng. Ieu generasi-generasi saterasna ieu para wargi mangga para mitra sadaya atuh geura nganaon teh ancrub kana dongeng mangga ulah sieun-sieun lepat para mitra teu nanaon sementawis mah kitu heula tapi sakedik-sakedik diajar atuh para mitra sadaya pang-pang nama ningali nu ngobrol di lingkungan mana bae ningali kaayaan situasi para mitra salingkungan urang eta sadayana janten bahan obrolan, bahan dongengkeuneun, bahan lenyepaneun. Kitu diantawisna para wargi aing ngadongeng wargi itu para wargi margi upami urang tukuh we kana naskah bari teu jeung naon teh emutan urang ngacacang ka mana-mana moal aya bahan para wargi. Kitu itu kang dongenge para wargi sok sanaos naskah muata kana naskah tapi para mitra emutan mah kumaha ieu naon teh nerjemahkeun naskah ieu sangkan bisa katampi ku mitra. Kitu para wargi mangga atuh Rusia Curug Cikidang karangan Kileuksa dina bagian ka-21 urang lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng ayeuna nincak bagian ka-21. Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng, mangga urang lajengkeun wae para wargi. Atuh dongeng teh parantos dugi kanalika ngadongengkeun lalakonna Ading. Ading harita nuju asruk-asrukan para mitra di leuweung milarian nyinining. Mangga kumaha terasna ieu dongeng? Etang-etang hiburan pangbeberahmana nyangakeun wae carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileuksa dina bagian ka-21. Para mitra kaum dangu, reg Ading eureun najan sukuna asa baal ge teu bisa majar kumaha. Sabab teuing di mana tempat nu tuhur dadi dinya mah kabeh ge cadas teuas. Beuh. Geus aya di sisi walungan aing teh ye. Tapi kumaha terus nanya buah-buah gawir jeung curug nu nang tawing ye. Aduh. Tadi hilir sora nu ngaguru handaruan. Duh, cilaka dewe mah ye. Lebah mana atuh teh nya aing mah teu bisa ngira-ngira. Tapi leuwih hade dipapai ka hilir sabab kagirang mah yakin bakal kaleuweung geledegan ieu teh. Najan bari jeung sieun oge. Ading teh wani nyokot hiji putusan tuluy leumpang lalaunan bari uyup ayap neangan keur muntang. Sukuna meuni baal tiis kabina-bina tuluy ngeteyep maju ka hilir nuturkeun majuna cai. Beuki lila beuki ka hilir nu diliwatan leueur ku lukut. Sakapeung kudu ngoronang da sieun ti gujubar kawalungan jeung taya pamuntangan iwati ngeuming kana batu cadas nu naronyol. Tapi aya keneh nih milik. Lila-lila mah anjog kana tanuh baseuh. Ditincak teh empuk matak gede harepan. Tah, babari di dieu mah lempar jeung asa lenglang. Tapi di mananya beuki linglung aing ye. Ading bari tetep nyarita maju ka hilir nuturkeun sisi walungan. Ngarah teu leungiteun tujuan da manehna ngarasa yakin eta walungan bakal ngaliwatan pilemburan. Barang serog ka hiji tempat Ading ngarenya greuwas. Terus ngarandeg sirah dengdek ngadedengekeun sora curug nu ngaguru. Tapi lila-lila jadi sora gamelan. Tuluy paselang silih teuteup. Paselang silih silep. Silih silep tungtungna sora cai anu nyurug leungit timbul sora gamelan nu halimpu. Malah kadenge sora dalang ngahaleuang. Puguh Ading meuni bungah pikiran asa caraang. Lantaran ngarasa yakin yen nu nangap wayang teh bakal dilembur. Tah, geuning aya milik ieu aing ieu bisa anyog ka pilemburan. Tapi di mana ayananya sada di hilir tah? Keun sia disusul ku aing mah.
Ading ngerasa gede hate leungit kasiun poho kana kacape. Tuluy lempang leuwih gancang malah asa aneh ayeuna mah. Manehna kawas anu nyorang jalan lempeng. Henteu manggih mata kagok, teu nyasab jeung teu tigebrus kana lomang. Ceuk rarasaan mapai jalan nu lempeng malah mah asa mineng papaliwat jeung jalma. Pantesna teh sarua rek lalajo. Hate ading mimiti teu pati teteg, kapangaruhan ku sora gamelan nu datangna ti tebeh hilir. Hate ading manteng hayang geura tepi kanu nangap wayang. Geus hayang tepung jeung jalma loba, mung ider-ideran dipileuweungan nu matak walai. Akhirna anyog ka hiji tempat nu loba jalma, di dinya katempo aya damar pating carelak di sisi jalan. Ku adung di deukeutan bakat kurusuh, barang gok ge loba nu daragang, ari sora gamelan wayang beuki tarik. Puguh hate ading bungangang bakat ku ato. Aya milik ya aing ge salamet bisa anyog ka lemur ye. Yang kabeneran anu nangap wayang meureun bisa hiburan ye. Bari ngareukeun kacape ongko. Susuganan poho kana katunggaraan anu tadi. Tadalang dicapetang kitu senen ni halimpu. Kabeneran ye. Cek hate ading bari tuluy ngagandeang leumpang. Henteu ngagedig jiga tadi ayeuna mah sabab era loba jalma bisi magarkeun urang kampung padusunan nu taranya baka kota padahal mah jalma nu araya di dinya taya nu malire. Beuki lila beuki deukeut ka tempat lalajo sora nu surak ayeuh-ayeuhan mata katorekan. Awor jeung sora sinden anu ngahaleuang rame kaayaan di dinya matak narik kana hate ading. Daharita ge buru-buru nyusup ka lautan jalma hayang lalajo rada kahareup ngarah sidik ka wayang di panggung. Akhirna serog kahareup breh nempo panggung meuni marak bak caang ku lampu. Wayang ngajajar di kenca jeung katuhu malah aya nu keur gunem catur duaan. Nyatana bagawan sampani jeung hiji sinatria. Ading molohok kana wayang hate asa kahibur lat poho kana katunggaraan tadi ayeuna asa aya harepan anyar. Waduh, oreng teh anu nangap wayang ye. Meuni rame jeung loba nu lalajona. Sigana mah jalma weunghar nu hajatna oge sabab panggungna ge meuni gini. Dihias ku rupa-rupa kamonesan, ulu itu sinen meuni geulis. Paingan sorana halimpu. Kabeneran ye bisa hiburan. Cek ading bari ngajanteng siga arca panon melong kana panggung lalajo wayang nu keur ngalalakon. Nu lalajo teu woleh surak eak-eakan nyurakan sinen anu sorana matak dedengeun, loba nu kapengpeongan. Lila-lila ading ngarasa cangkeul beuteungna lapar meuni murilit. Ras inget kana duit nu dibakal ti imah tuluy dirampa dina saku baju. Tetela aya keneh atuh bungahkeun ading teh. Nyangan tukang bajigur mending oge. Atawa jajan eta pecel ngarah beuteung rada rerep teu murilit teuing. Ading tuluy bijil ti jero lautan jalma teu lila geus aya di sisi beulah kidul. Ti dinya awas keneh kana wayang da tempatna rada luhur. Jeung di kabeneran anu dagang meuni sagala aya. Ading meuni rada rineh ngarah tumanineh. Gog cingogo bari panon melong ka panggung kataji ku sinen anu gular giler panonna matak lelenyapan kana hate. Bajigur sagelas mang, cek ading tapi panon teu boleh melong ka panggung da kataji ku nu keur manggung. Sinen jeung wayang asa nyetel pisan, tukang bajigur teu ngomong tapi ngarti kana pamenta ading. Sor dibere sagelas tuluy diuyup saeutik-saeutik da panas. Karasa nikmat pisan da puguh keur tiris. Malah akhirna mah beak kop kana kulup jauh tuluy di dahar beak opat. Sanggeus beuteung karasa seubeuh jung nangtung. Tuluy meuli rokos sabatang pelenyun udud bangun nikmat. Sanggeus mayar bajigur leumpang lalaunan mapai sisi. Panon melong ka panggung tapi barang jol ka hiji pojok adi ngajenghok sabab moal ka samaran manehna nempo nyinining keur nangtung sorangan pogot lalajo. Ai siga nyinining. Nah nya tawa ukur tetempuan aing wungkul. Aya milik aing bisa meunangkeun nyinining. Gusti. Cek hate ading bari tuluy muru ka palebah nyinining, nu bener-bener nyinining lain nyinining mamalihan. Ku ading di deukeutan tapi can waka digaruwahkeun di pelong bae tinu buni. Ngan henteu jauh beuki lila beuki yakin da apal atuh ka nyinining mah kawantu tatangga deukeut. Nuhun Gusti geuning kapanggih nyinining teh. Nah keur naon di dieu sorangan? Wanian budak teh. Lalajo kanu jauh sosoranganan sigala laki we.
Tapi bakatku resep meureun nepi ka wani indit sorangan kanu jauh. Keunah rek dideuketan sia ku aing. Ceuk ading dina hatena tuluy ngeteyep lalaunan ngadeuketan ka Nyinining. Nu keur ngajanteng bari melong ka panggung manehna geus lila ngadaguan bijilna Arjuna. Tapi can aya bijil kawas nu teu ngalalak teu milu ngalalakon. Nyinining rada keheuleun tapi teu hayang balik da panasaran jeung deui asa can lila ceuk manehna mah lalajo teh kakara sakedeung pisan. Nah moal bijil kitu Arjuna teh. Tapi piraku udah tadi kacarita yen Dorna rek minta tulung ka Arjuna. Pikeun newak Gatotkaca. Matak gemes jeung hariwang ye tapi matak panasaran. Keun rek didagohan ku aing. Kitu ceuk pamikireun Nyinining. Bari tetep ngajanteng teu jauh ti panggung. Meni hayang sidik pisan kana bijilna Arjuna lantaran jajaka gandang ti pawayangan. Nu jangjirek nyampeurkeun teh teu aya bae, malah can kungsi papanggih. Matak jengkel jeung matak gemes tapi beuki kabung bulengan moal balik muncan patepung. Barang keur ngahuleng kitu ti gigireun aya nu ngadeuketan horeng ading. Nu geus tepi kadinya kep nyekel pigeulang Nyinining. Terus melong kana beungeutna puguh Nyinining ngajenghok reuwas. Breh dina sawangan aya Arjuna nyampeurkeun barang direret kebeg Nyinining reuwas. Meni calangap bakatku kaget. Kang Ading, jeung saha ka dieu? Cenah inget ka Ading. Lantaran sarua keur katalimeng aya di alam siluman. Ari Ading heran nempo Nyinining teh lantaran jiga nu leudeung pisan taya kasieun. Nya ning teh akang ngahajan yang Nining puguh. Geus 2 poe neangan ka mana meuni malah sararea ge guyur nareangan. Tapi naha Nyinining jiga nu tenang-tenang wae jeung saha lalajo ka dieu teh ning? Ading nanya. Naon Kang Ading kukupingan teh geus 2 poe. Ngabohong teh meni tara kira-kira piraku geus 2 poe onaman mah. Kan kakarege bieu datang ka dieu teh can aya 2 jam. Kumari Kang Ading? Ceuk Nyinining bari seuri semungahina. Teu percaya kan omongan Ading. Da ceuk pangrasana mah can lila atuh. Wayang oge asa kakaraprung. Tapi ku Ading teu dipalire pok ngomong deui. Urang ngobrol di nu rada sepi geura ning yuk. Di dieu mah gandeng ku goong. Yuk urang ditu yuk ngarah tumanina ngobrolna. Ayu da nya cangkeul ieu teh. Geus lila nangtung wae. Tuluy duanana pating selenep kaluar. Ti riungan jalma loba, leungeun Nyinining dicekel pageuna keur ku Ading bisi leungit. Bisi hese neangan deui, Nyinining nurut bae da hatena memang rada bungah aya nu wawuh teh. Asa aya batur pikeun ngobrol. Tapi hatena keukeuh bae ngait ka Arjuna. Lengket masket teu bisa dipapalerkeun. Nu geus lila didagoan tapi can aya datang teu patepung di dinya. Rek di mana Kang? Ulah jauh teuing ti panggung ah. Ngara sidik kana wayang resep keneh lalajo teh lalakonna rame. Tu di ditu aya hade tempatna yuk. Najan anggang ge nengang ka panggung, da akang ge tadi teh di dinya lalajo teh. Najan non teh anggang ge sidik ka panggung teh. Ading bari nunjuk. Terus duanana muru kadinya, sanggeus anyogek dariuk dina akara caringin. Nya we awas pisan ka panggung Nyinining bungaheun. Nyinining akang teh geus lila neangan teh. Sabab diutus ku Tuang Rama, kumaha mun urang balik wae na yuk, ulah kajongjonan teuing lalajo. Ading ujug-ujug ngajak balik ku wayang teu katarik sabab leuwih penting mawa Nyinining ka lembur. Engke wae tukang Ading resep keneh lalajo. Da asa candila lalajo teh jeung deui moalna naon bapa mah dangke ge. Lah, geus bubaran wayang mah moal burung balik. Geus we di dieu Kang urang lalajo duaan. Ading bingung, aya bungah aya haneueul, bungah pedah bisa lalajo bareng jeung Nyinining. Ari haneueul teu daek diajak balik, dah hayang buru-buru nyetorkeun Nyinining ka indung bapana. Lila-lila para mitra Ading tuluy nyarita. Nya heug atuh tapi ulah lila teuing ning, memeh tengah peuting kudu geus baliknya. Sabab bisi bapa ngarep-ngarep, da bongan Nining teu bebeja heula. Ayu da memang rumasa teu bebeja heula ka bapa. Tapi moal waka balik muncan bijil Arjuna mah Kang. Hayang tepung nyaan jeung manehna kawan tugas lila tara tepung. Jawab Nining teriuk-riuk jiga nu taya curiga naon-naon ka Ading. Da dianggap lanceukna pribadi sedengkeun kadengeun ku Ading mata kreuwas sabab Nining teh nyaan kapelet ku Arjuna. Mangkaning taya wujudna ngan ukur wayang. Wah, naon alusna Arjuna sarua we dijieun tina kayu. Teu kudu ngadagoan bijil Arjuna ning lah, da cantang ku bijil buat teuing teu ngalalakon Arjuna teh.
Mending urang balik yuk Bapak bisa ngarep-ngarep. Ading nyoba-nyoba ngahalangan kahayangnya Nining. Tapi hatena mah paur. Cek saha tayang ngalalakon Kang Ading. Pugu tadi geus kacarita sabab Dorna minta tulung ka Arjuna pikeun nangkep Gatotkaca. Mancan bijil-bijil da bieu teh nyelang heula ngalalakonkeun di patapaan hiji resi. Sigana mah engke sakedeung di bijil kan sing sabar Kang. Alah naon atuh dipikaresepna Arjuna. Bila kadar menong mending mana jeung Akang. Arjuna mah kai Akang mah jelema nu bisa macul jeung usaha ngala duit. Tong hayang ka Arjuna ukur kayu lah. Usik ke kudalang. Cek Ading bakat ku jengkel. Manehna muji sorangan bari ngahina ka Arjuna, puguh Nining kasinggung mamarasna. Da manehna boga-bogoh pisan ka Arjuna. Naon ari Kang Ading? Dedengan teh kai malulu. Pertama dina lalakon di panggung atuh Kang Ading, da aya deui Arjuna nu sanyana mah kasep teh. Leuwih tina naon pokona malah moal aya tandingna. Mun dibandingkeun jeung Kang Ading, sakieu tah. Nyi Nining nyokel tai kuku bari jebi. Rai Ading nafsu asa dihina tapi teu wani ngambek ka Nyi Nining. Ngan keheul ka Arjuna manen hayang ngancurkeun Arjuna sangka Nyi Nining teu bogoheun. Atuh jadi panasaran hayang tepung teh manehna ge rek ngadaguan bijilna Arjuna rek ditewak tu diruksak kitu kahayang. Pongahina Ning Akang teh jelema boga harga diri. Jadi naon unggul na si Arjuna. Manehna mah usik malik ke kumaha cek dalang. Kumaha mun ku dalang dipaehan? Kojor meureun. Nining bari cek Ading bari kakarot nahan amarah. Teungeunaheun dikitukeun ku Nyi Nining, asa dihina dicaceleh, bet asa disapirakeun. Arjuna mah kasep teh Kang, gagah, sakti, menak, sinatria. Pokona mah taya tandingna we lah. Moal aya nu nyaruaan, nu aya di alam pawayangan mah ngan sakadar wawayangan, dan aya nu sanyana leuwih hade jeung alus taya cawadeunana. Kang tuh lo baka unggulanana batan Akang mah. Blah, unggul kumaha pila kadar kai. Nya ge unggul moal daek ditumpukeun nya kotak. Mulia mana jeung Akang boga otak jeung pikiran. Arjuna mah usik mali kumaha dalang, sakti kumaha dalang, unggul jeung gagah kumaha dalang. Lamun ku dalang dipaekeun, nya maeh we, komo sina numpuk dina kotak mah. Irungna didiukan ku si cepot teu kieu-kieu ceunganan. Boro-boro gagah ngahenen we jika nu jika kai popongkol. Cek Ading meuni tandas sebakat ku hayang puas mung kaelehkeun ku Arjuna. Tapi Nyi Nining teu eleh omong da manehna geus kungsi tepung jeung Arjuna nu sanyana. Mah, eta mah wayangna Kang. Da Arjuna nu sanyana mah lain kitu atuh geraknya lamun Akang papanggih moal burung colohok lah bengong. Moal kitu moal wani paling oge acong-acongan nyembah jiga si Udawala. Kuring mah tetep bogoh lah. Moal bisa dihilian ku nu sejen komo ku Kang Ading mah cedikan mah lah. Jadi ngahina atuh ka Akang teh kitu beurnya. Lain ngahina tapi bongan Akang we ngahina ka Arjuna. Sedengkeun Arjuna teh lain hinaeun tapi hormateun da gagah jeung menak. Dah. Pila kadar kai keun rek diajak gelut ku Akang. Pek wae wani mamun Kang Ading sanggup ngelehkeun Arjuna, kuring daek diajak balik. Sarta daek dikawin ku Akang. Tapi lamun Kang Ading teu bisa ngelehkeun Arjuna tong mikahayang ka kuring. Mending balik ke ayeuna kene. Nyi Nining nyarita semungahina puguh Ading meuni kekerot beuki ambek. Asa dihina ku Nyi Nining tapi teu ambek ka Nyi Nining, tetep ambek namah ka Arjuna. Sabab Adinge ngarti pikeun jalma nu geus katarik ati kagendam rasa moal beunang di sisilihan. Boro-boro ku Arjuna ku bobegig oge tetep bogoh. Keuna ku paribasa lamun rasa cinta geus mekar dina hate. Para mitra tai kotok biasa coklat cenah. Nu matak Ading teh teu ambek ka Nyi Nining da bisa nileuman hatena. Ngan malik cecep ka Arjuna meuli geus hayang gereprung tarung jeung Arjuna. Para mitra kaum dangu, harita Ading tuluy nyarita deui, tong salempang ning lah Bandungan sing taliti. Keun Arjuna teh ku Akang rek diajak perang, rek direrikes kokodna, moal teu ringsek geura. Naon gagahna pila kadar wayang golek tina kai. Najan kudu gelut jeung dalangna ge wani Akang mah dikakasak sinan pika kojor sugan. Ading kekerot nahan amarah, beungeut geuneuk lir beusi atah beuleum. Tapi Nyi Niningan ukur seuri leutik teu percaya kana omongan Ading. Nah, kalah kajigan ngahina nih, teu percaya? Buktikeun engke geura. Ku kuring dibuktikeunnya rek dilalajoana nah nya Kang Ading teh bisa ngelehkeun Arjuna. Lamunnya kuring moal baha kana kahayang Kang Ading. Rek milu balik sarta daek dikawin.
cup awas mun bohongnya sabab akang geus pasini jeung mangkurip katut bioon lamun nyinining beunang ku akang kudu dek dikawin moal bisa mung sabab geus disayembarakeun salebur geus pada nyaho moal jalir janji kuring mah tara cidra kana janji asal nyaan we bisa ngelehkeun Arjuna ulala Surak harita teuing naon nu disurakanana lantaran ading teh teu nengetan kana lalakon wayang da puguh pogo teuing jebat jeung nyinining tapi basa nu lalajo Surak manehna curing hak tuluy melong ka panggung breh si cepot keur pasea jeung buta malah tuluy gelut silih bantingkeun dikeprokan ku si Gareng jeung Udawala tukang panakawan geus bijil biasana pangawulaanna sok aya tangtu keur ngawal Arjuna atau Gatot Gaca sok geura taki-taki Kang lain rek merangan Arjuna Kang ading teh nining bari Noel nyarita heug lah sok bandungan di dieu tapi kade ulah kemana-mana ye sebab lamun si Arjuna geus kojor nyai dibawa balik ka Cibonteng moal kemana-mana kuring mah rek di dieu we lalajo wayang sabab hayang tepung jeung Arjuna moal waka balik mun teu bareng jeung Arjun anjeunna mah jeung deui pira kadi tu ka panggung Kang cek nining nyarita deui arek ye ge geus teu sabar hayang nyacag Arjuna we ye bedog seukeut keur nyacag wayang 100 mah jan kudu kabeh ge moal burung beak ku akang teh ading bari nangtung nyarita tuluy singkil rek ngintip Arjuna sugan bijil katayap leumpang lalaunan ngadeuketan panggung ari nining tetep cicing dirinya hate ngerasa reueus boga panutan nu gagah jeung kasep manehna bungah nempo ading nu rek tatanang hayang geura nyaksian nu bakal tarung parebut bebene pekna rek kuat atawa moal aing mah aya harapan anu gede yen Arjuna bakal unggul moal eleh ku Kang Ading ngerasakeun sia Kang Ading pasti ku Arjuna bakal dicabok pipina aing rek lalajo di dieu cek nining bari nangtung panon melong ka ading nu geus tereh tepi ka hareupeun panggung malah anehna teh nu lalajo ge nyingrai mere jalan ka ading siga nu nyaho kana paniatanana atuh babari ading teh teu lagi geus aya hareupeun panggung tanggah bari taki-taki leungeun katuhu nyekel perah bedog mun Arjuna bijil rek tigas beungna kitu cek pamikir ading tapi panggung rada luhur moal kadongkang hayang teuing si Arjuna tereh bijil ku aing mah rek dicacag ku bedog moal aya nu disesakeun mun dalangna ngamek kadek jeung dalangna rasakeun sia aing mah eleh ku wayang deuleu aduh yeuna kumaha gelut na ari dina gebog dua siki keun si aditaekan sia ku aing lain wani ngahalangan sabab aing ge boga lalakon ieu teh cek hate ading bari tuluy naek lalaunan kituna teh ati-ati pisan bisi kanyahoan kudalang lantaran harita teh keur merangkeun si cepot jeung buta masih keneh rame can aya nu unggul atawa asor ading geus bisa naek dongko bari melong ka wayang nu keur perang tekung si lila buta jejeritan lantaran dileketek ku si cepot meureun getekeun dieleketek palebah bujalna tungtungna buta teh kabur ceuleukeut si cepot seuri hideut teu hese da urang jeung bujang mah ya leketek da ceuri ki bang ngajir tuh wala ka dieu euy urang muka timbul euy musuh geus kabur euy cek si cepot bari para mitra ditancapkeun kana gebog kudalang ulah waka tenang-tenang kakak sabab musuh lain jahulu ayeuna ge nya keneh keur ngintip ka urang kane sing hati-hati bisi ngabongongan tembak si Udawala bari luak liuk malah mah morotot ka ading nu keur ngadepong ngintip Arjuna hate ading keheuleun dan sia si monyong nyahun ka aing ha tapi keun bae sia da moal sakumaha gagahna panakawana aing menungguan Arjuna deuleu cek hate ading bari tetep ngadepong nitip Arjuna si suganan tereh bijil keur nu lalajo Surak barungaheun ading naek ka panggung teh malah nyinining keprok bari ngahatean sora tarik meninong toreng ayo Kang Ading geura tewak heula panakawanana ulah waka ngalawan dununganana samemeh perang jeung panakawanana buta ge ku si cepot mah eleh geura perangna kitu cek nining kadenge pisan ku ading atuh meuni ngaheab kana hate panas nu taya papadana tapi ading jeuh teu kapangaruhan manehna geus moal ngalalebar tanaga tetep hayang nyacag Arjuna teu hayang gelut jeung panakawan ulah lajo Surak deui ading teu malire tetep ngadepong ngintip bijilna Arjuna sedengkeun di panggung kacidaramena nu ngawih ngahaleuang tukang alok beger naker nayaga sarengak patembalan ari kidalang ngabijilkeun wayang hiji deui
Horeng si gareng atuh ger anak Semar teh ngabojeg. Silih poyok, silih takol malah akhirna mah sora perang si Cepot jeung Dawala gerlut parabut catur disurakan ku si gareng. Barang kerame kitu torojol Arjuna datang tuluy nyarek ka Panakawan. Sangkan ulah sempal kapiguyon sabab aya keneh musuh cep nuker ngabojeg teh cempe. Cepot Udawala gareng mano mayunan dununganana ari Arjuna ngongandika leuleuy tapi ngandung wibawa. Cepot maneh ulah heureuy teuing ari sabab disek kangen urang teh. Geus manco musuh nu baris ngancam kana kasalametan urang sadaya. Leres pisan Jun. Tadi parantos ditereus ku abdi hiji Jun. Buta nu gede rahulna sun parantos ngacil ku neraka. Nu pami aya mah musuh lah sawios lah ku abdi geun tegewe teh reuneun. Cek si Cepot bari nyembah. Ulah Cepot. Sabab maneh moal kuat. Ayeuna mah guru mundur bae sabab musuh ieu bagian kaula. Cek Arjuna bari taki-taki sedengkeun ading geus ngumpulkeun tanaga. Sarta keur ngawahan rek ngarawel hulu Arjuna, maksudna marek direrikes dibantingkeun kana taneuh tapi harita si Cepot ngomong deui bari ngacungkeun peur. Para mitra kaum dangu dikitukeun ku Arjuna si Cepot nyarita deui. Terus sing berjanjen ka abdi Gusti ganti. Ngadi musuh kitu mah ya dibekok moal burung bauan nun. Atuh si Cepot teh asunya turunan Semar nun. Sekali ngabekok teh wah pasti lah. Ngomong kitu nate para mitra si Cepot nongeng ka palebah ading. Tut hitut atuh geureun ulah lajo surak paranak ku ading ka ameu bau barak-bak. Bau nauk buruk meuni pahang matak ongkek. Ading nu geus taki-taki kapaksa mundur liang irung dipencet heula da bau. Kurang ajar siana aya wayang bisa hitut heh. Bauna jiga bau barak-bak ieu bangkawara si anak Semar rasakeun sia. Ading kukulutus dina hate rei nafsu na bijil. Ngagedur minuhan dada, serepet ngalugas bedog, celeng luncat ka panggung. Hiuk nyabatkeun bedog kana sirah si Cepot. Las si Cepot ngaleungit atuh bedog milepas kana gebog. Beres gebog ka kadek meuni doang. Ading kaget bedog teh dicabut tapi cekuk kana punduk anu nonyok, seueul meuni asa nyelek kana angan. Waduh, gelo sia san ngabongohan. Ading malik. Ana breh tukangeun geus taki-taki si Cepot peureup nu kai wungkul teh mending buleud-buleud rek nonyok ka ading. Sia nu ngabongohan ka aing teh? Sia ading muncereng. Aduh, dajar musuh balagu ya. Lain ngabongohan tapi sia nu ngalicikan. Mun nya mah gelut teh bebeja heula dulur atuh. Untung aing bisa nyingkis salamun henteu. Alah, terang aing bencar ku bedog sia. Sok sia maju da. Tema si Cepot bari molotot. Ieu mah wayang jiga nu hirup sorangan leungeun teu make gagang nu dicekelan ku dalang tapi cara jalma we. Waduh ngahina ka aing nya. Wayang kain urus tunjung sia. Yeun suluh ku aing rasakeun ye bedog aing ye. Siap. Adi ngaheumatkeun bedog nu di arah tarang si Cepot. Tapi si Cepot bisa luncat para mitra nyingkahan panarajang musuh. Bari harita tenonyok kana tarang ading cekuk meuni nangel pisan karasa seueul meuni asa ditakol ku mutu. Sirah ading lieur ari bedog nyedak gebog ngadek gebog jiga ti heula rek dicabut. Cekuk tarang ditanjong ku si Cepot. Aduh, gelo sia. Ngabongohan ka aing? Ya, rasakeun pamalas aing. Ading nyabetkeun deui bedog, sakali ieu mah ading mujur. Sabab si Cepot kurang kesit, cekuk tak-takna beunang, peluk leungeunna murag atuh si Cepot kokosodan. Si Cepot bakat ku nyeri malah mamane ceuri. Aduh. Alah, uing tulung Bapak Semar, ya uing tulungan. Aduh, itu kokon uing lesot di kadek manusia. Aduh, Bapak, tulungan Bapak. Cek si Cepot bari gogorowokan tuluy ngesod ngadeuketan leungeun anu murag ka sabat ku bedog ading. Tapi memeh kacokot ku si Cepot kop ku ading dicokot tuluy diiwing-iwing ka luhur bari seuri. Kokon wayang kieu geuningan ye. Dajan coplok ge deh getihan, abong kena kai hese sia. Rasakeun si anak Semar, cek ading bari ngalungkeun leungeun si Cepot kana taneuh. Tapi teu kanyahoan eta leungeun aya nu nyamber tuluy dibawa di ka panggung. Horeng nu mawa teh Gatot Kaca prok ditapelkeun kana puhu leungeun si Cepot. Harita keneh waras cileukeuteup si Cepot seuri. Ida. Untung aya gana anom nya. Hatur nuhun ka anom leuh. Pamiti aya leuh cilaka. Kera balik pot. Mantung ngalawan musuh nu gagah. Keun bagian kaula. Cek si Cepot bari ngabadegah hareupeun ading.
Nuker colohok lantaran heran didinya mawayang golek teh hirup sorangan. Teu diobahkeun ku dalang malah Gatotkaca oge cenah para mitra hiber sorangan. Harita para mitra si Cepot tuluy nyarita. Mangga kan nanging sing atos-atos kan margi juragan pangaulan teh sun yu nyariana gan teh sun. Anjeunna teh dibuntangan dulu mudorna supados nangka bisa diragan sun. Taku margi kitu teh mugi sing waspada we kan. Si Cepot mepelingan kadununganana. Gatotkaca reuwaseun sabab geus aya deui kajadian aneh. Pamana ngudag-ngudag ka manehna dititah ku bagawandorna. Ulah salempang pot. Keun urusan kaula. Nam geura balik aina. Tong ulin di dieu ieu musuh urang Caca ku gaula. Gatotkaca nunjuk ka Ading. Atuh Ading muriding ari diajak perang ku Gatotkaca mah rada saber jeung hatena teu mikeun. Sabab satria ti pringganani satria melajang tengah teh karesep manehna. Pok bae ngomong. Raden Purabaya. Mugi sing emut teh tukang mang ieu nu ngaran Ading ti Cibonteng. Keun mang nu baris tatanang ngalawan Arjuna mah kanggo ngabelaan Raden. Mangga ieu mah geura mulih we. Arjuna urang parioskeun beheungna ku mang, urang Caca ku mang. Kitu cek Ading teh para mitra. Ka Gatotkaca. Puguh Gatotkaca bingung lantaran musuhna kalah karek ngabelaan ka manehna. Sedengkeun bieu tas ngaroga hala ka si Cepot. Kaula bingung. Saha andika nu sanyana? Naon sababna makerek ngabinasa ka Paman Dipati. Anjeun eueuh hak pikeun milu campur. Is, kan tenan teu ayak maden, teu aya mah. Sabab si Arjuna teh geus cucungah ka Mang. Geus ngarebut kabogoh Mang, nu matak Mang teh wajar lamun hayang ngabinasa ka Arjuna. Taku lantaran kitu ayeuna mah Raden geura mulih we. Bilih katewak manten ku Arjuna, keun Arjuna mah ku Mang urang taro kuluna. Sabab sarua musuh Mang teh ge. Ading pinter ngomong keur lalajo surak bungah meuli nempok kitu. Sabab aya nu ngabelaan ka Gatotkaca, sedengkeun Gatotkaca bingung lantaran manehna tara wani ngaladenan ka Arjuna. Lain teu wani perang tapi sieun doraka ngalawan ka kolot. Akhirna ngahulang bingung kitu salah kieu lain. Da ka Ading ge keheul sanyana mabongan geus nyiksa ka si Cepot tungtungna pok nanya. Naon sababna maneh mergasa ka si Cepot? Mang teh tegaduh niat binasa. Nya so teh dikitukeun bongan we ngoconan ka Mang si Cepotna. Tadi teh ngabekok mun dibau ka Mang. Tak kitu sanyana mah. Dan nu dikakalakeun ku Mang masih Arjuna. Mung hanya kalewak tosna jeung seep cenah para mitra. Deuh permios.